Rusing HPU paketan deh yang modal. Mana kan tangan parus sing garo wae kemana jelema teh jadi teh ah pancang itu kali nah kira-kira sih di tangan goblok ya. Aduh, biru di mana? Atuh mangkatna ieu. Di teanga, bek uli, liar lah. Mangkat ka mana? Keran. Ku aing di teangan tadi sia. Atau si mana wae? Tas modal. Aing neangan raya perlu Sia mah. Bancetnya itu tukang ngising tuh. Kenapa? Ngising tepok ka ditu. Terus kapan di si Rudina mah? Dibancet ka mana ya? Iya nih si burung teh aing neangan tadi si Rudi mah geus kapanggih. Aing neangan sia rek ngajakan liar. Wing tas nyikok teu lolojok di dinya. Cenah modal. Tadi Modal. si Rudi ngomong, aing nungguan tadi si Rudi mah geus kapanggih ganti sia. Aing neangan arek liar. Biasa wing aing modalna mah sakedeung ka ditu teh mah. Tapi ngomong HP terus ngukul ya. Program nu lira. Tah, iya budak teh bener. Karena kapanggih. Kapanggih jaga. Panggil tadi nyamperkeun. Tadi neangan dia. Pudunan meureun. Oh, biasa. Urang ka pudunan, bisa cekangan ya ka Ece. Enak urang siaka. Ayo, urang program ya. Urang liar. Liar pudunan Naon, nareangan lain. Ayo ka orang liar ka. Aing neangan sia tadi. Jadi pada Geus kapanggih, aing kita neangan si Bancet geus kapanggih ayeuna ge. Geus kudu kumaha? Jadi. Ayo jadi ka. Jangan lupa subscribe channel kami Tukang Liar.